Bismillahirrahmanirrahim. Al-qiradu arieu eta bab qirad. Hartosna maparobati atau bagi hasil. Zahaba indit sarojulun hiji lalaki. Ila ahadil agniyai ka salah sahiji anu baleunghar. Patolaba tuluy nyupri we. Ieu si rajul minhu ti si ahadil agniya mi'ata rubiyatin kana 100 rupiah masalan umpamana. Dia jala supaya yen ngajadikeun ieu si rajul hu kana eta mi'ata rupiah rosamalin kana jadi pokona harta atawa jadi modal. Ya tajiru anu bakal dagang ieu si rajul bihi kalawan eta rasul mal mi'ata rubiah. Bisyarti ayyakuna kalawan syarat yen kabuktian naon arribhu. Batina teh bainahuma eta tetep antara si rajul jeung si ahadil agniya. Pada tuluy masrahkeun we itu ahadil agniya kana modalna teh nya ilaihi ka eta si rajul hatta yatajiro sehingga narima dagang we si rajul bihi kalawan eta rosumal. Nah wa hada jeung ari ieu eta yusamma dingaranan ieu za al-qiradu kana qirad bagi hasil. Al-qiradu mangka ari qirad eta huwa ari ieu qirad eta antadfa'a yen masrahkeun anjeun malan kana harta li akhara kanu sejen ka batur. Liat tajiro supaya yen ngadagangkeun ieu si akhar bihi kalawan eta mal waribhu bari ari batina bainahuma eta tetep antara duaan si akhar jeung anjeun anu boga harta. Warkanuhu jeung ari pirang-pirang rukunna itu qirad eta sittatun aya 6. Tegesna hiji rosumalin pokona harta modal. Kadua malikun anu ngamilik modal tegesna mah sohibul mal nu ngabogaan harta. Katilu amilun anu migawe atawa anu ngagolangkeun. Kaopatna amalun pagawean. Kalima ribhun bati. Kagenep sigotun segat ijabun wa qabulun tegesna mah ijab jeung qabul. Qala ngadawu sabadu ulama sebagian ulama kana lapad wa yasihu jeung sah itu qirad ma'atarodi sartana silih ridhoan faqat barina wungkul. Wa syurutuhu jeung ari pirang-pirang syarat qirad eta samaniyatun aya 8. Hiji ayyakuna tegesna mah yen kabuktian naon almalu hartana eta naqdan khalisan. Hartana teh eta duit anu murni karubiyatin saperti rupiah. Pirang-pirang rupiah kudu ngucap kuring wa yasihu jeung sah. Naon mah perkara yakumu anu nempatan nyicingan ieu mah maqaman naqdi dina patempatan naqdun. Duit al-khalisi anu murni ka aurokin naqdiyatin saperti pirang-pirang lembaran bangsa duit. Bangkanut. Naon bangkanut? Jigana mah meureun cek meureun. Kaduana ayyakuna yen kabuktian naon almalu hartana eta makluman nu dikanyahokeun muayyanan bari nu ditangtukeun. Katiluna ayyakuna yen kabuktian naon almalu hartana biadil amili eta dina kakawasaan si amil. Kaopatna
Ayastaqila yen narima mencil nyorangan salamilu si amil al amala kana amal kana nasorupkeunana gitu. Katilimana yakunain kabuktian non al amalu amalna eta tijarotan dagang. Kagenepna ala yudayiko yen teu ngarupakeun saha al maliku si malik al amili ka amil pil amali dina pagaweanana nasorupkeun ngagolangkeun modalna. Katujuna ala yu akota yen teu di waktu-waktu naon bimuddatin ku waktu. Kadalapana ayakunain kabuktian non arribhu batina bainahuma. Eta tetep antara si malik jeung si amil antara duaan. Maluman barina nu dikanyahokeun kanisbi seperti satengahna awi sulusi atau sapertiluna. Walikuli jeung eta tetep meunang pikeun saban-saban sahiji minhuma ti si malik jeung si amil naon alpashu. Alpashu ari pasah ngabedaokeun mata syaa iraha wae karep ieu si kullun. Wayan pasihu jeung narima pasah itu qirad bimauti ahadihima ku sabab maot salah sahijina si malik atawa si amil. Aw jununi atau kelona ku sabab kelona ieu si ahadihima. Hukmul qiradi ari hukumna qirad maparobati eta sunnatun sunnat. Lianna fi karna sanyana eta tetep dina qirad maunatal agniyai ari nulunganana pirang-pirang anu beunghar lil fuqara'i ka pirang-pirang nu faqir. Wa qala jeung ngadaw Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu jeung kudu silih tulungan aranjeun 'alal birri kana kahadean wat taqwa jeung kana taqwa. Asyirkatu ari ieu eta syirkah. Oh,